Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasadayana wilujeng enjing. Gitunya. Sim kuring enjing tina enjing ieu bade ngadugikeun testimoni perjalanan. Alhamdulillah katampi pisan. Ku wasilah haira Bapak Gubernur sareng Bapak Bupati Cianjur gitunya. Alhamdulillah perjalanan ti mulai terminal Pasir Hayam ayeuna mah Caraang dugi ka terus jalan Rancagoong terus di jalan Muhammad Abdullah bin Nuh aduh marak bak caang sampai ke BLK teras ka Gomong kaluhur marak bak ayeuna mah caang kitu mudah-mudahan we atunya caangna jalan teh sesuai sareng caangna hate para pamimpin tah kitu sanes kitu ayeuna Pak Dedi Pak Wahyu leres tah kitunya tah ayeuna berkat perjalanan ayan kieu tuh berkat perjalanan tuh aya bool tuh bolu tah sakitu painten anu pihatur naon nandakeun sim kuring teh bingah amar watasuta bingah anu taya wates wangeuna kitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.